Tah gitu atuh. Aduh, anak-anak emak mah meni palalinter dialajar. Sok cing rajinnya diajarna ngarah sagala cita-cita aranjeun teh kahontalnya. Ayeuna emak bade ka dapur heula, bade ieu manggang kue nya, engke disuguhkeun tah ka nyai sang ka ujangnya. Sok cing rajin. Kade omat ulah hareureuy. Mohon, Mak. Oke deh, kerselu. Belit. Bung kan Dede punya HP sorangan. HP Dede mati, ah. Bung Ma, abang. Tuh, barudak tuh, kunaon? Aduh, nya Mang Mitra barudak teh ari deket ribut ciga si Top jeung si Jerry. Ari jauh sok patanya-tanya geura. Ari deket mata lieur kana sira teh Mang Mitra. Coba tinggal heula atuh ka ditu. Mohon Mang Mitra. Pinjem ka, abang. Bung Kalaka parebut HP kan ikan HP-na. Kan tadi teh gea nuju diajar. Nah kalaka parebut HP kieu. Bapak izin ku Mang Mitra aya tamu ka dieu. Ulah sok gera-gera we kolot geura. Kan tita tadi teh tita diajar. Tuh, aana bohong. Tos. Ayeuna mah caralik we, sing merenah. Teu kenging parasea, apaan ieu teh jeung dulur sorangan. Nya Joy, kan kamu teh panggedena. Cik atuh adik-adik teh asuh. Sok diajar cing bener. Isin atuh ku Mang Mitra. Iya, si Kakang nu mimitian main HP, main game. Laras teteh Joy? Laras Mang Mitra. Tah, kalakuan Joy sareng Mega sareng Gea disebut nate cul dog tinggal eagle. Ari anu penting nu sakedahna dilakukeun teu dilakukeun, ari nu teu penting dilakukeun. Pan kedahna teh Joy diajar sanes main HP. Sok ayeuna mah geura silih hampura. Tah, Joy. Ieu aya kitab suci. Cobi pangaoskeun ku Joy nya tina kitab Galatia genep ayat anu kalima. Mohon Mang Mitra. Galata genep ayat 5. Sabab masing-masing kudu tanggung jawab karena kelakuanna sorangan. Ngartos teu naon hartosna? Ngartos Mang Mitra. Yen setiap jalmi kedah tanggung jawab karena kelakuanna sorangan. Tah, leres pisan kitu Joy. Mangga Mang Mitra dicobian heula ieu, ngaleueut. Hatur nuhun Ibu.